Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai berangjeng peuting teh kiai yahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi tah ya ilahi ya ilahi kiai eta mah carita Gus Dur kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaan gitu. Begitu asup naik helikopter pertama cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan ya nyana asup ke helikopter nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana cek kiai ini bukan haleluya helikopter tapi saya baca haleluya aja bukan helikopter nggak naik kalau jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat nggak disediakan bis kuari kiai Islam Muslim ditatiheula silakan Pak Kiai masuk ya langsung Bismillahirrahmanirrahim ini bukan Bismillah bis kota cek ya Yahudi udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur iya ayah baik tapi ku Gus Dur diterus kamu kan tahunya cuma bis kota aja di Islam itu ada Bismillah lain lagi dengan bis kota kayak apa bentuknya dia mah yang Rahman dan yang Rohim wah Gus Dur jago jasa jalan bentuknya ya Rahman Rohim enggak maksudnya modelnya ada modelnya Rahman dan Rohim kayak bis kota enggak dia melebihi dunia besarnya enggak paham makanya masuk Islam ntar paham iya beda Gus Dur sok macem-macem aja aduh insyaallah kan inget ke bis kota sok inget ke iya teh ya naon kadang-kadang konekturna orang Batak itu lain cerita naon ieu cerita konektur orang Batak terus kenapa pan teh nyahoeun agama orang Batak pas bagian maju ragag jadi konektur ragang nangkara kan gitu tah molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirnya kan turun terus digide-gide kemana nyebutlah kau nyebut nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau nyebutlah kau datang ke pahen nyebutlah kau orang Batak teh jadi pahen teh geus lain-lain loh nyebutlah kau hos bae tah sing hade ente ge beusi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai hos teh Golkar Haji Pendi namanya Ngrido tapi itu sih Ngrido setengah lah aduh Masya Allah macam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teu diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah
biaya bulu tegas sama ibadahan ilah wahidah pangeran hiji sarua baca geura dina kitab Taurat baca geura dina kitab Injil teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi teu dititah mangeranan ka pendeta eta mah sakadar penerus Nabi Isa teu dititah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah tiga hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli Allah perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah hiji pangeran Allah la ilaha illahu tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar kiai Yahudi ngaranna ahbar tina Hibrun ahbar eta kiai istimewa kiai Yahudi teh lain lalaga biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta orang-orang suci ngaranna ruhban pendeta nya nama geus teu mengenal dunia geus ninggalkeun dunia kawin ge geus embung kawin geus embung aya rejeung mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani juga tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ja Isa mapan anak Allah disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang tema ge DPR tema deuk salah deuk bener nyana MPR anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya dan kadang-kadang di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh sia mah dang diatur nya hoge aing mah hayang nyaho ti sia khusus geus batur geus ngomong karak ngaran atau mah ilueun kos kitu tah
eta bisa dimusyawarahkeun kurang sok obo ayeuna otonomi daerah nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi perda masalah ya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani tak iya diabadikan dina Al-Quranul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran Masya Allah ku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran mah cek Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa maka kapan ai masalah itu dosa mah dosa bae kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar tebus aya tobat ka Gusti Allah tanda-tanda tobat tanda-tanda diterima aya engke tanda-tandana ari kitu mah kudu dibeli bener ge mabok diharamkeun halal yang penting tebus dosana zina diharamkeun kuari mah jadi halal tebus dosana kos kitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta pun sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe jana mangis bangun sahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba jasar jelmanya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana nikmat dunia salasah cerik faltu tabar nikmat dunia mangan tilu sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae eta kanikmatan dunia eta batak lamun jelema geus teu bisa hees atuh dokter urusanana waduh udah 3 hari cara saya udah enggak tidur paling sedikit tidur juga waduh enggak nyenyak kayaknya teh sia hirup keneh ya tidur peuting aya nu geus saminggu teu bisa sare wah lelah tuh aya nu loba teuing hees datang ka barintit batana geus teh nyaho kaler kidul tah lamun perang manggeus bae nyana mah kabom bae eta naon nomor kadua na kublatun ngesun
ngesun teh ngecuk eta teh kenikmatan dunia sok geura ge ente kawin jeung nini-nini nu telok dikat cium geura ge nini-nini atuh wagani anu sok di bibir teh naon karang-karangna anu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu sisig nini tah eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta nikmat dunia eta sakitu yes tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai buringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna terus dibawa ke dokter ge gide ini mah harus dipotong aja tah geus kolot ieu mah geus naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat setenya kan da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katoel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna air rada bengsrat mah kota ye atuh kudu bisa ngabedakeun tah eta raga bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing mah sieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar ruhban pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendeta anak Masya Allah karim bahkan wal masiha ibna Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah pangeran anak pangeran bapak pangeran tetangga pangeran uwa cak Nasrani ja di negara aing mah kitu aku awe Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya etalah hasil konsili permusyawaraan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan ya Allah nyeritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar kiai Nasrani ngaranna ruhban ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai ki julukan kahiji jelema yahi ya Allah jadi kiai teh anu sok ya Allah lain ya proposal lain ya Allah ya ilahi eta kiai berang jeung peuting teh ki yahi ya ilahi geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah ja eta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia ya naon deui hiji deui partai nada ya Perindo teu bareres tah ya ilahi kiai
itu cerita Gus Dur, Kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaannya gitu. Begitu asup naik helikopter pertama cek Kiai Islam teh, silakan pendeta duluan ya, nyana asup ke helikopter, nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana. Cek Kiai ini bukan haleluya, helikopter. Tapi saya baca haleluya aja bukan helikopter. Enggak, kalau jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat, nggak disediakan bis. Kuari Kiai Islam Muslim ditahtilah, silakan Pak Kiai masuk. Oh ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Bismillah, bis kota. Cek Kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur iya aya baik. Tapi ku Gus Dur diterusin. Kamu kan tahunya cuma bis kota aja. Di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rohim. Wah, Gus Dur jago jasanya. Bentuknya ya Rahman Rohim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya Rahman dan Rohim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu. Aduh. Insyaallah kan. Ingat ke bis kota, sok inget ke iya teh ya naon kadang-kadang kondektur. Kondekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu mah. Cerita kondektur orang Batak, terus kenapa pentingnya nyahuan agama orang Batak pas bagian maju ragang, jadi kondektur ragang nangkarak kan gitu tuh, molotot baik kan, masalah ya cerita molotot doang, supirnya kan turun terus digide-gide kemana anak nyebutlah kau, nyebut, baik, nyebutlah kau. Jadi nyana terus baik nyebutlah kau, ya nyebutlah kau. Datang ke pahen, nyebutlah kau. Orang Batak teh jadi pahen teh geus lain-lain loh, nyebutlah kau. Kos be pae. Tah sing hade ente ge. Besi ente keur di jero Golkar. Inget Golkar. Oh iya, Golkar. Padahal kiai ye. Host teh Golkar. Haji Pendi namanya Ridho. Tapi ente sih Ridho. Setengah lah. Aduh. Masya Allah, macam-macam. Neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai teh kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram, haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu. Dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teu diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya bulu tegas sama ibadahan ilah wahida. Baca geura dina kitab Taurat, baca geura dina kitab Injil. Tadi titah mangeranan ka Isa mah nabi.
jadi titah mangeranan ka pendeta eta masa kadar penerus Nabi Isa jadi titah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah ida i pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli perintah kecuali liya'budu ilaha wahida hiji pangeran Allah la ilaha illahu tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah nyana dek mareuman teh biafahim make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan dan pohara diacak-acak mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gerintir Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya tidak aya teu upaya tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nya membangun kekuatan ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha 40 tahun 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi hayos sia ku aing baheula kekentong aing leluhur aing nu ku aing dianggap orang hebat nu ngaran Abu Jahal nu ngaran Abu Lahab jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani ku Muhammad dihancurkeun waris ya ku aing Masya Allah karim geus dikuasai dunia ku ari keur aya di tangan Yahudi nyana geus siap berlapis-lapis jana membangun kekuatan lain sakadar di Timur Tengah hungkul Eropa Asia Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi dibuat kujana multi ngaran Amerika, ngaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan
negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus semua bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut keluar di Amerika, awas ya di bom siapa geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantap kuari lamun teh aya perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancangan anak ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Perancis di Inggris di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula kudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek kudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artinya eta mah atuh kepentingan kos kitu ieu urang waktu sepira urang tetapi seperti eta lah kayang ternyata kiai salap ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabaruit karapun oh ya karim ya Allah teh lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana deuk di mana datang ke mana seperti eta terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi dijajah melalui budaya kedah harudang budaya di Indonesia teh hayu ulah ke Arab-Araban ulah urang teh mencintai Arab teh ulah urang berkiblat ke Arab dina budaya teh sebab di Arab aya Kangjeng Nabi hudangkeun budaya-budaya Masya Allah eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikan budayana dijadikan budaya 1000 kelenteng Haji Peni geus mau obor bahaya siapa di belum jeung irung-irung sia ya siapa wow nyieun obor loba jasa Haji Peni kamari ieu Masya Allah korengan nang kalawi tatangga beak kabeh ya Allah je bahaya jarang Tangerang dirobah geus urang Tangerang makan bodoh orang Tangerang bodoh politik bodoh organisasi bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu pacul linggis di bawaan geus teh nyawa aturan bukan nambah digedoran teh sasaha halos ieu bodoh ngaranna kan aya nu nyawa aturan apa atuh geuna teh ieu pokona paeh pokona mah aing jihad fisabilillah nyawa jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan ih bake ciu Masya Allah ya kari udah karubaha aja mah debatek laun aya kiai santri balik ka ieu mah aju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nya teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beli handap mati itu Masya Allah kari paeh agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang jaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bank haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya ada sia gosok
nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sih ada sia sok tadi kita Batak duit kelembungan ngeberean sih masih terngiang-ngiang di Ciliburan. Aku hari ditangtangan ku kiai ya sanu ngaharamkeunana ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana-nyana orang-orang masa kiai jeung kiai ribut sama kiai na teu ngaji teu kos kitu bukunya anu teu ngaji dia tukilan waktu di bawah tukilan ke Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di deulean aya jambul jawaban segala tutupkeun geus teh kudu dibaca sakabeh inget betul Masya Allah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka aya ditangtangan kunyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak Masya Allah karim teh si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank teh jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ieu tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maut ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta lawan Said Maliki teu perlu dicaritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang, geus pugu urang Saudi Arabia nah jutaan manusia aya naonan sih di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah Masya Allah can dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau Masya Allah ieu mah ulah wakal geus bae di jero kubur hari rupna kene ieu eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung saat masyarakat geus rembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari kiai lalu Garut bae lo Tangerang Serang Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh insyaallah hararebat kabeh aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Garut kula kan kaum di Gandung kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut Masya Allah suka Golkar nu mun hayang nyaho kiai eta samsiah di luar kepala nyaho jasa tamam sampai alumni teh jagoan ngaji campur Jawa Medan wah di arajian kiai suka Golkar jadi DPR manehna amma yasifun wassalamun alal mursalin selesai tasik teu kudu bejaan teu kudu maot si jelema Masya Allah suka Golkar
Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Bandung kabelah dia setik di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh teman. Teu beak sendal jepit ge gedem. Oh teman tuh jolok hebat kieu deh. Sok kagolkan selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebabna inti nama Golkar teh harita ieu mah harita. Nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan, berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja. Mah cerita. Gula sembarangan. Kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu? Henteu rek nanaon henteu. Ngan saha di lembur teh patanya. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq mah Jakarta. Di Jakarta tuh jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat, beuka implek ku masyarakat. Berarti aya ikhlasa, kaharti. Hebat. Kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok. Cuma dibejakeun ge alal haq wari. Dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ya. Aya aturan imam direvisi. Keur naik imam Jumat turun, coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di didinya. Kiai Haji Pendi mah turun, emang aing mah turun sorangan goblok. Ieu kiai keur salat coba diturunkeun kan tetis. Tapi kan gerak Allah. Di Jakarta ya hiji kiai hebat. Ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh. Bahkan silaturahmi Ahok mah kadinya. Nyaho silaturahmi nyaho duit. Yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tatangga geus embung sasalama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tadina kanyana ku ari embung. Embung urang ke kiai nu sajen mah. Ku hari aya sabaraha kiai. Cenah kiai nyaho bae. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Kumaha cenah kiai mun ganti bae tuh ulah jeuh deui kiaina ngan doa. Cek nya teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arembungan kecuali aya. Eueuh mah ganti ulah waka. Atuh cenah tapi kami mah jarembung ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Jiwa kercarita kula mah imamnya imam geus teu meunang jadi imam da kumaha Masya Allah eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat Masya Allah kan tuh kan mun dicaritakeun loba teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus nu encan tuturkeun hayang amalnya sipun sia. Ya urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu tikuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nomor duit wih bener teh kiai teh tuh teh goblok sia mah bener bae deui. Ieu kula hook biasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain ayeuna naon sing harade ku ari tinggal 10 santrina Masya Allah datang ka kula mal bejakeun di mana jak gaji cenah kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh
kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain geus puguh teh mun laporan mah ti rangkas di Pandeglang karunya tuh tirimpak mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah ieu sih hade kos kitu teh eueuh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng enggak mah dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae mah ieu karunya ieu ka kiai keok jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dinten teh ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat eta di Bandung kuari keneh ge kuari keneh nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santrina 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya eueuh hiji-hiji acan santri sapotong ge sapotong nggak mendet nyata ngaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomonganan kanu sakola emang nya namanya nyatuan di dinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tah kiai kan anu kopeana ge menyon paling song aduh kadeureuna ge hideung lain koneng lain tah kopea aduh samping lagi geus tilokna istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zohirna kos gitu batinna eta mah lok nempo batinna sih nempona zohir doang batinna ieu teger ya sebenarnya mah nu kos kitu masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi iya cerita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal ma Allah tenahan ngahalangan kana pamareumanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu saeutik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng tapi teu kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur kadeulek sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana deuleu ka liang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang
ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leung aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk tikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya'ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal Masya Allah ieu bahasa yukfi nur Allah teh majaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji tak asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia cahaya nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berenanan kudu kadeuleu cahaya padon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusuk di kompaten naon kadang-kadang patromat nur lampu patromat ngeunah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok ieu cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak boh asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade ye aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poekan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijai ha Allah goblok kita coba masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik ndeu ka Allah nahan nyasab nyasab eta nu kos kitu ngaranna tah watak torekat bae mending digantung teh jelema torekat terus salah ya arti ganda nur didapatkan karena Allah kajian kuku ngahage ieu lain cahaya bisa oge disarahan ku Imam Jalal nur Allah ta'ala syarahu wa barahinahu dong kan aju breh jaheuh jadi nur teh ku ari dijelaskeun syar'a ai syara teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama geus atuh kalimah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh horeng agama atuh kuari mah nur di manaan ku syar'a atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat oh beak saton bisa tah kos kitu kan nyokot beas mondok saton beak mah karak bisa kan dah cak kiai jakal mah teu satontonan cenah mana tuh di sana kami memilu bae jeung babaturan mah beas henteu oh eta ya geus eta nur di depan Allah tuh wajas jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun istiarah asliyah bisa kurang dijadikeun istiarah tamtsiliyah
tinggal dilanjut-lanjutkan baik kuari geus atuh kuari mayuriduna yutiu maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun ngarusak sebab ai mareman mah meureun kana cahaya kuari cahaya teh geus diganti make agama ai agama pan lain dipareban dirusak aya piuna berarti kuari maknana lain makna asli anu tadina mareman kuari makna ngarusak majag deui sia teu ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae gaji teh kos gitu. Aduh, watak macam kitab teh asal. Oh, ieu majaz ye. Oh, ieu majaz ye. Oh, ieu majaz ye. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Panun hese. Geus. Tuh kan. Ieu. Masyaallah. Geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu isyariat tamthiliyat teh lantaran ayat piuna dijadikeun majaz atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi jatuh percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu kan mulai tengah ujah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi punyana dirusak dengan berbagai cara percis kos mareman lampu bae tiup lampu teh pareum bere kiai teh loloh pareum agama tiup lampu teh make songsong pareum seuneu sakitu ngegedurna di haud pareum tuh kiai bere partai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai mareman agama mah lain ku songsong panggil ka pendopo bere berkat itu sia sabaraha kok beda sih ye siapa 3 juta ini 2 juta goblok ke bupati ditelus siapa yang bupati ye kok nggak beda-beda kubu derajat tak kan yang waleti gaji pendi mbak 200.000 nyana kelas lah ya 200.000 mata mah neangan di kocong merah gimana tuh kudu ka pendopo ya agama lucut ongkoh tuh ya nyana anak bawang nyana ya Allah ya Rabb teka rasa di pareuman agama lirik terjeng dirusak agama lir teu beda jeung mareuman cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu lamun teu daek pareum-pareum tiup pareum teu daek pareum ngan sakur gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kenceng buah pareum oge tah kakara ke ieu mah sakitik diberena teh 2 juta gedeber 5 juta gedeber 10 juta masih kene gegedeberan kene bae karimun pes jadi berarti agama nu dicekel kuyana ku karimun selesai kanyahoan pareumna masyarakat disbungin ngamamum kanyana masyarakat bungin ngaji kanyana makharijul hurufna baja hebat nyaritakeun carita bahasana luar biasa janya mah atuh sakola ieu ditata tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200 di masjid kuari mangan aya 5an 5 ge tihang masjid 4 jadi ngaji tah tanda pareum teh kos kitu teh tah ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim tapi wayaballahu illa yutimman nurah Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah dek nyampurnakeun agama dibere kuatah di zaman mana bae kiai nu ku Allah dek ditangtayunan dibere kuat bere duit ku bupati sat 2 juta segera 2 juta kelek aing 2 juta mau manggi teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta teger berarti dicokot mah dicokot teh
ngan pakai parab kotok aja kotokna pencit kurang sekali deh diberes 10 juta 10 juta ningkap genrok pamajikan hitung dinya aya kudu dicukuran dihitung men Masya Allah kontrak politik bari mah ya saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung aya lah uang saya 50 juta mah hayang yang 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner saya guys satu tenang lah siap siap berangkat jeung bupati masalah ya bagian tadi tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ke agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah baca gerage hadis Kangjeng Nabi siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai sok baca gerage urayan siksa ka kiai hadisna kula poho konsisten bae mah poho lah pokoknya konsekuen gitu poho ente cenah bacakeun we setik mah kiai poho syamain maksa kain atuh dengan wali bejakeun bae dah cenah tong poho aya sapotong bae nah hiji dibere lemah eta siksa ka kiai dua dibere teu hayang hudang ti peuting eta siksa ka kiai tilu memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormat ieu mah lain pejabat eta siksa ka kiai opat ieu mah nu kusugih wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabaraha Karimun sabaraha hah ngeridit apa guys sia nyaho boga berarti gajeun kumaha ye tahu incu mal kapuat Karimun mah tah ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurullah bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nur urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu eueuh mah amat sih ngaji kadang-kadang penting teh hudang mah hudang tapi cangkeun capek eta siksa eta siksa eta kos kitu cak aji ini jaing mau unggal petik atuh siksa terus mah nah, emang siksaan ieu meureunnya namanya sekedar bayangan seperti eta kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola jang imam masjid jang ala kadar rukunan mun masih kene masyarakat baekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah tapi ieu malah sakadar kula mah teu ngeunaheun bae cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun lah urang geus tadi ngaji eta teh bagus ngaji kos kitu teu bagus lah sebenarnya cenah geus teh hayang ngaji ka dinya tapi lah sia suka ludak kitu kunaon sakumaha terkadang sambel sia eta geus teu bagus kos kitu moal aya manfaat tah ngaji ka jeung buku ngaji itu dan salah nah ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani horeng boga karep dek ngahancurkan agama dengan bahasa majaz yuriduna ayyutfi'u nurullah secara Sundana gitu mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah
ngalahirkeun agama Allah khususna harita di Jaziratul Arab di negeri Syam paman Syam Makkah Madinah dan sekitarnya nu kuari terus kaunggal nagara boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh lamun paus be bisa asup Islam beberapa kardinal asup Islam beberapa ruhban pendeta asup Islam panglima perang asup Islam Inggris sarua bae Belanda Jerman bingung negarawan kok jadi kos ieu sih aneh saha ieu awalna ieu bakal dibahas kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin tuh aing mah teu menang salah jasa atau Persib tinggal kan dia matu ketua Persib cahayo odom kan bodoh tuh saya mengabatur kadinya berarti de HTI ya Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin jaari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna kurang nyaritakeun HTI atuh baca ku urang hebat makanya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab diisukeun Wahabi henteu ya nama ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab dek ieu khalifah isulah Wahabi dan lain urang ulah neuleuh kadinya neuleuh dakwahna Islam khuruj hei janggot sakieu Masya Allah jubah jeung calana balap isi mana nu menang sebenarnya tapi kan terus banyak nama silaturahmi hebatnya nama pilitan terus lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak ulah di Indonesia mah tak perlu make huruf tetapi tingali di Prancis tingali di Amerika tingali di luar negeri berkat dakwahnya anak Masya Allah hebat ahli sunnah wal jamaah nya nama nyaritakeun fadailul a'mal urusanana nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya urang ulah neuleuh kituna jak ulah masuk kitu kan henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna ieu keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama urang dakwah kaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama ja Al-Qur'anul Karim hadis nama ja Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah wajat tama urusan leutik jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah dibere berkat mah jangan dahar ngan julak cileuk heula nya aya NU nu we berkat aya NU bae haram ulah padahal mah nya ge sial kadeuleuan kunaana nah ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila kemudian seperti ini bentuknya dirasakan ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangarana geus berubah kuari wow ieu hasil bumi makin menjadi-jadi kemudian pengelolaanana atuh di urang sangat sederhana dicokot ku batur ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang urang teu nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun ke dakwahna Masya Allah luar biasa
di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek caritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan dirayakeun di Rajabah huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam